Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadarat tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa medarekeun kayaan alam pabubeurang. Nyatana ka sarekum anu mana kiwari nuju aya dina katunggaraan samalah bumi maanah anu janten indungna bade dijabel ku Juragan Wira. Eta hancatenya sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Aduh juragan mugi acing hawatos. Abdi sakulawarga nyuhunkeun piwelasna ti salira. Abdi janji rek usaha sakuat tanaga pikeun ngalunasan hutang. Lamun perlu saumur hirup kuring daek pikeun ngabaktikeun diri ka juragan. Asal indung jeung adik kuring ulah diusir ti imah ieu. Ceuk Sarkum ngomongna bari ceurik samalah manehna ridho rek ngabaktikeun diri ka Juragan Wira. Asal anu jadi indung jeung adina teu diusir ti dinya. Alah ceuk dewek oge geus Sarkum teu kudu nyarita kitu. Sabab percuma jeung deui dewek mah teu butuh ku tanaga silaing. Lantaran pagawe mah geus loba moal kekurangan ku tanaga. Geus ayeuna mah kaditu kuring rek balik. Sarta kudu inget engke sore samemeh magrib ieu imah kudu geus kosong. Geus ngomong kitu mah Juragan Wira ngaleos teu malire ka Sarkum anu keur ceurik menta di pikarunya. Nempok kitu nyel Sarkum jadi ambak. Jung nangtung bari ngusap cimata. Panon molotot ka Juragan Wira anu keur ngingkig leumpang. Heh Wira, tukang renten lentah darat ari sia manusia atau lain. Nah saeutik oge meuni teu boga rasa kamanusaan. Tete laka jam jeung telenges kalakuan teh dasar setan sia. Sarkum harita ngagorobok nyarekan. Juragan Wira ngarandeg terus ngalieu ka tukang breh katempo Sarkum keur ngabadega bari molotot. Samalah leungeunnan ulak cangkeng. Nya puguh Juragan Wira mudig-dig amarahna terus nyampeurkeun. Ngomong naon sia teh Sarkum? Cingpok sakali deui.
Tanya Juragan Wira bari molotot huntuna kekerot da puguh ambek. Aing ngomong lamun sia manusia tukang renten. Lentah darat. Anu kejem telenges taya kamanusiaan. Dasar setan sia. Beuh. Kitu ceuk Sarkum bari cerot nyiduh ka hareupeun Juragan Wira anu geus deukeut. Ai kurang ajar sia. Sugan kudu dikieu ku aing. Hiuk. Jebet. Dampalengan Juragan Wira ngalayang kana beungeut. Aduh. Sarkum ngagoak bari nungkup beungeutna anu karasa nyeri jeung peureus, tapak ramo ngagaralang beureum dina pipina. Juragan Wira anu geus kasulut amarahna nempok kitu teh kalah beuki ambek. Sareta tu asa-asa seak Jebrod. suku kenca anu jebrag ngajajek kana kekemplong Sarkum. Alah. Sarkum ngagorowok deui awakna meyegeung nyeklan kekemplong anu karasa nyeri jeung seueul. Holoyong gebru rubuh. Nempok kajadian kitu Nyi Sarah jeung Maanah bareng ngajarit terus muru ka Sarkum. Kang Sarkum. Ceuk Nyi Sarah bari ngarontok ka salakina. Ari Maanah ceurik rawah riwih brek diukigireun anakna anu geus nambru bari kegerungan. Ujang Sarkum geus jang. Keun bae teu kudu ngalawan sabab percuma urang mah moal aya kakuatan. Soal imah emak anu rek dijabelkeun bae Marido. Asal hidup salamet sarta hutang bisa lunas. Kitu ceuk Maanah gap kana awak Sarkum hariwang kanu jadi anakna. Sarkum. Lamun sia wani sok calangap deui meungpeung aing aya keneh di dieu. Gancang hudang sia. Ceuk Juragan Wira harita nulak cangkeng bari lajag-lejeg. Juragan hapunten mugi atos teu kedah kateterasan. Perkawis bumi mah mangga bae nyanggakeun nu penting hutang pun anak lunas. Ceuk Maanah kapaksa kudu ridho imahna dijabel ku Juragan Wira. Lantaran sieun Sarkum anakna disiksa anu leuwih ti kitu. Tah lamun tita tadi ngomong gitu teh. Dasar ini. Walon Juragan Wira leos indit ninggalkeun eta tempat. Leumpang ngagedig balik ka imahna. Rob tatangga Maanah nyarampeurkeun terus narulungan ka Sarkum anu awakna keur ngudupung. Bareng jeung kitu torojol Bah Ijon nyampeurkeun. Sarah, ayo urang balik. Geus teu kudu hayang ngahiji jeung si Sarkum lalaki balangsak eueuh kaboga. Ayo gancang balik ulah sok bedegong. Kudu ngagugu ka kolot teh. Jeung nadaikeun naon nuturkeun si Sarkum. Imah keur butut keur sakadar ngiuhan oge geus teu boga. Ayo balik. Ceuk Bah Ijon ngomongna ditujukeun ka anakna Nyi Sarah sareta ngajak balik. Abah, nah abah make nyarios kitu. Apan Kang Sarkum teh salaki abdi sanajan kayaan Kang Sarkum sangsara balangsak. Abdi mah moal ngejat sarta tetep rek satia jeung satuhu. Paribasana kajeun rek nepi ka mana bae moal incah balilahan. Soal abah anu memang teu suka ka Kang Sarkum eta mah hak abah. Dari abdi mah estuning suka lahir batin dunia akhirat. Sarta salila narek barengan Kang Sarkum dina kayaan kumaha bae. Tah kitu tekad abdi mah abah. Tembal Nyi Sarah kalayan tatag nolak kana pangajak anu jadi bapana. Teu bisa kitu Sarah. Maneh ridho lahir batin dunia akhirat pikeun barengan si Sarkum sanajan lara balangsak. Tapi aing anu kasebut kolot maneh saeutik oge teu ridho. Rek cicing di mana sia Sarah? Rek cicing di kolong sasak. Geus ayeuna mah teu kudu ngabantah. Hayu balik sia. Balik. Abah, moal abah, abdi mah moal balik, moal milu jeung abah. Jawab Nyi Sarah bari ceurik ngaguk-guk. Nah, boga anak teh aya ku bedegong teuing. Ceuk aing balik maneh kudu balik sia Sarah.
Kitu cek Bah Ijon kerawak kana leungeun Nyi Sarah. Durug-dug digusur disakalikeun. Nyi Sarah ceurik jejeritan sasambat kanu jadi salakina. Kang Sarkum, tolongan abdi Kang, abdi rek dibawa ku Abah. Nyi Sarah menta tulung ka salakina. Sarkum anu kakara cengkat srog kahareupeun Bah Ijon metohana. Arima anah jeung anu sejena ukur nempokeun. Saurang oge eueuhan wani pipilueun da puguh sieun ku Bah Ijon anu kawentar bengal jeung barangasan. Samalah lamun hatena kasigeung tara asa-asa manehna mah sahau kadua gaplok teh estuning sanyana. Abah, si Sarah teh bojo abdi. Sanajan Abah kolotna tapi teu bisa maksa kanu teu suka. Jeung deui apan kuring jeung Sarah teh boga anak 3. Lamun indungna rek dibawa balik, nyarek kumaha nasibna. Tang teu moal aya anu ngurus. Sajabati kitu katingali meureun ku Abah oge tuh barudak teh lalu ti keneh. Eta teh kabeh oge incu Abah nah teu karunya. Kitu ceuk Sarkum bari nunjuk ka anakna anu 3 Jang Panji, Nyi Sari jeung Nyi Asmi. Anu keur careurik diceklan ku titin bibina. Ya Sarkum, si Sarah ayeuna rek dibawa balik. Soal barudak geus teu kudu dipikamelang. Lantaran ku dewek kabeh oge rek dibadawa. Jadi lamun kitu mah Abah teh rek misahkeun barudak jeung kuring. Sabab lamun barudak milu ka si laing, nah rek sanggup keur mere daharnya. Kitu deui pake jeung sakabeh bubutuhan nu sajana. Duh Abah nah meuni tega pisan ka kuring teh. Kena-kena ka jelema sangsara meuni luas rek misahkeun kuring sakulawarga. Ceuk Sarkum ngomongna dumareuda. Cimata murubut maseuhan kadua pipina. Kieu we atuh ayeuna mah. Lamun si laing masih kene hayang ngahiji jeung anak dewek si Sarah. Tapi aya syaratna. Naon syaratna Abah? Sarkum tumanya ka Bah Ijon panonna anu baseuh ku cimata neuteub seukeut. Ari syaratna mangan nyukur sarupa. Nya naon atuh Abah? Sanajan sarupa oge kudu puguh. Maneh kudu bisa jadi jelema beunghar. Ku dewek dibere waktu handapna 1 tahun, luhurna 2 tahun. Tapi lamun maneh teu bisa nyumponan, geus teu kudu ngimpi hayang balik deui ka si Sarah. Lantaran dewek keukeuh moal narima. Rugi deuleu boga minantu kanu balangsak mah. Jawab Bah Ijon ngomongna tegas sarta kadenge kuno sakur araya di dinya. Sarkum hatena ngeleket teh ngadenge kitu teh. Sabab pamenta Bah Ijon teh berat pikeun manehna mah. Komo deui Sarkum ngan dibere tempo handapna 1 tahun, luhurna 2 tahun. Naha kira-kirana bakal sanggup atawa moal pikeun nyumponan pamentana Bah Ijon. Nya antuk nama Sarkum ukur ngahuleng mikiran nasib anu danget ayeuna keur karandapan ku dirina sarta anu sakitu pahitna. Sarkum, dah sakitu pamenta dewek teh. Sanggup syukur teu sanggup oge syukur. Lantaran dewek mah moal maksa. Nya saja baci kitu. Si Sarah anak dewek mah pasti bakal payu deui ka lalaki anu leuwih ti si laing. Kitu ceuk Bah Ijon estuning matak nyeri jeung peurih kana ati. Ari Nyi Sarah ceurik ngabangingik bari melong ka Sarkum anu keur ngahuleng. Kang Sarkum, lamunnya akang mika cinta ka abdi jeung ka barudak, ya akang kudu bisa nyumponan kana pamenta Abah. Ayeuna urang wayahna kudu papisah. Tapi abdi janji rek nungguan akang kalayan satia. Tahdina waktu 1 tahun atawa 2 tahun kade papageun deui abdi Kang. Ayeuna kapaksa abdi kudu nurut kana kahayang Abah. Kitu ceuk Nyi Sarah bari neuteub ka Sarkum. Katempo panonna baseuh ku cimata. Ari Sarkum ngadenge caritaan kitu teh saeutik oge teu sanggup nembalan. Tapi kalah terus nyegruk ceurik geus teu malire kana kaayaan
anu harita teh loba jelema anu keur naringalikeun. Samalah anu sawareh mah aya awewe anu milu ceurik da puguh mangkarunyakeun ka Sarkum. Tapi sararea oge eueuh anu wani nulungan. Geus sarah mentong cerik. Mending hayu urang balik. Ceuk Bah Ijon bari ngagusur leungeun anakna. Bareng jeung kitu barudakna anu tilu lalumpatan nyarampeurkeun bari reang careurik sigana mah sieun ditinggalkeun. Nya terus tiluana ngagabrug ka indungna. Kunyi Sarah ditangkep meuni pageuh. Mak, abdi ayeuna permios pada wangsul heula. Ceuk Nyi Sarah amitan ka maanah anu keur diuk aneprok dina taneuh bari ceurik. Nya Nyai heug bae rek balik maku emak didoakeun. Wayahna ayeuna hidup kudu ngagugu kana kahayang Bah Ijon bapak Nyai. Sanajan dina ngarasa berat tapi emak teu bisa ngahalangan. Kade omah hidup kudu bisa ngurus barudak sahade-hadena. Sarta hampura emak anaking lantaran teu bisa nulungan kana kasusah anak. Da bogoh kaayana batan sakieu. Walon maanah bari ceurik inghak-inghakan. Tuluy disusutan ku tungtung kabaya. Teu sawios emak. Mata kieu oge ieu teh geus jadi nasib hirup abdi. Permios mak. Titin, ece nitip Kang Sarkum. Kade kudu dipanguruskeun. Nyi Sarah ngareret ka Titin anu keur ngahuleng bari ngumbar cimata. Tapi saacana oge Titin embalan leungeun Nyi Sarah geus dikenyang ku Bah Ijon. Mangga sarah mentong ngomong wae. Ceuk Bah Ijon ngenyang leungeun Nyi Sarah. Dibawain di tidinya kitu deui barudak anu 3 hari tadi iringkeun sarta dijajabkeun ku paneuteup Sarkum anu teu eureun muragkeun cimata. Kitu deui maanah jeung Titin. Beuki lila anu laleumpang beuki anggang. Akhirna teu katempo lantaran ngiles palebah pengkolan. Jep kayaan teh jadi simpe. Tatanggana anu ti tadi araya tidinya saurang oge eueuh anu ngomong. Sararea jarem teh masing-masing hatena ngarasa watir ka maanah sakulawarga. Brek Sarkum diuk ngalungsar dina taneuh. Awakna karasa lungse suku leuleus taya tangan pangawasa. Kitu deui maanah jeung Titin tiluana pating haruleng ngarasa bingung mikiran pilampaheun saterusna. Dina kayaan kitu torojol Pak RT bareng jeung si Ojay anu harita kakara baralik ti kebon. Nyarampeurkeun sabab heran nempo loba batur anu keur ngariung di dinya. Nya terus harita sasaladak ka hareup barang breh ningali Sarkum jeung maanah keur dariuk dina taneuh bangun lungse. Keur ngariung naon ieu teh? Pak RT harita tumanya da puguh heran. Red ka Sarkum anu keur ngalungsar red deui ka maanah anu keur aneprok dina taneuh. Nya aya naon ieu teh mak? Si Ojay milu nimbrung da puguh sarua manehna oge ngarasa heran. Bareng jeung kitu srog aya saurang lalaki tatanggana ka hareup anu katelah Mang Udung. Doh Pak RT puguh oge bieu teh aya kajadian anu mata kreuwas. Nya aya kajadian naon Mang? Jeung deui kunaon jang Sarkum jeung maanah make dariuk dina taneuh ieu teh? Keun kewe lah nyaritakeunna mah. Mending oge hayu bawa heula jang Sarkum jeung maanah ka jero imah karunya. Jeung deui kuring oge teu pati apal kana pasoalanna mah. Lamun hayang nyaho, urang tanyakeun we ka jang Sarkum. Anu tangtuna bakal bisa nerakeun sagala pasoalanna. Ya sok atuh hayu bantuan jang Sarkum jeung maanah cenah udang. Terus bawa ka imah tong cenah dariuk di dinya karunya. Nya geus kitu mah Sarkum jeung maanah dibarawa asup ka imah. Saterusna pada ngariung ku Pak RT jeung tatanggana. Ari Titin leos ka dapur teu lila balik deui bari mawa cai 2 gelas. Sor diasongkeun ka Sarkum jeung ka indungna. Cai ditampanan, regot-regot maanah jeung Sarkum nginum. Geus kitu gek Titin diuk gigireun.
nya terus ngahuleng da pugu rewas kaleureunnakeun inget kana kajadian tadi. Jang Sarkum, naha aya naon ieu teh cingpok caritakeun. Pak RT ngamimitian tumanya bari melong. Samemeh ngajawab, Sarkum nyelang heula narik napas. Samalah bari jeung istighfar ngusap beungeut. Pak RT puguh oge matak sedih kejadian anu tumiba ka abdi teh. Nya naon anu matak sedih teh Jang? Sok kancang caritakeun ngarah kuring nyaho. Nya susuganan atuh bisa nulungan ari geus nyaho kana pasoalanna mah. Jeung deui moal matak panasaran. Kieu Pak RT kejadianna teh. Barabat Sarkum nyaritakeun kajadian tadi sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Di Bandungan ku sakabeh anu araya di dinya. Nya puguh bae Pak RT meuni gogodeg kitu deui anu sejena. Lantaran sanajan tadi loba anu nyaksian oge tapi can aya anu nyaho kana pasoalan anu sabenerna. Komo deui anu aya urusana jeung Juragan Wira. Kabeh oge teu nyaho kana mimitina sarta teu nyangka lamun Sarkum boga hutang anu gedena 80.000 sarta menta dibayar ku imah indungna. Tah kitu Pak RT pasoalanna teh. Ceuk Sarkum saenggeus rengse cacarita. Aduh berat atuh lamun kitu mah. Jadi Juragan Wira teh rek ngajabel imah maanahnya. Nya puguh kitu Jang RT. Cing atuh kuring tulungan kumaha carana sangkan Juragan Wira teh jadi nyokot imah. Di mana kuring kudu cicing da sapiraku ari kudu nepi ka nyiruruk di kolong sasak mah. Tembal maanah bari ngusap cimata hatena nyeri perih anu taya hinggana. Aduh kumaha nulungan ari kieu. Jeung deui kuring teh teu wani ari kudu nyang hareupan Juragan Wira mah. Sabab sararea oge geus padanya ho lamun manehna teh jelemana kejem jeung telenges. Sajabati eta loba anak buahna anu kawentar garalak jeung barang asam. Terus terang bae kuring teh teu wani. Sabab lamun aya urusan jeung manehna tang tu kudu wani adu hareupan jeung anak buahna. Kuring hariwang sok sieun matak jadi mamala keur urang sararea. Tembal Pak RT terus terang ngomong teu wani. Lamun seug nyang hareupan Juragan Wira da puguh geus apal kana sifat jeung kalakuana. Terus kumaha atuh ari Nyi Sarah jeung barudak Jang Sarkum? Ari dibawa ku Bah Ijon mah kawasna moal bisa ngumpul ngariung. Nya teu kumaha Pak RT. Dina waktu ayeuna abdi rumasa teu boga kamampuhanna naon. Nya keur saheulaan mah teu masalah, papisah oge da masih kene salembur. Sawaktu-waktu mah masih kene bisa nalingakeun sok sanajan ukur nempot ti kajauhan. Lantaran lamun seug barudak milu jeung kuring oge tangtu mata karunya, sieun teu kaurus sagala bubutuhna. Komo deui ayeuna mah apan kuring oge teu boga tempat keur ngiuhan-ngiuhan acan. Lantaran imah ieu mah kudu gancang dikosongkeun sarta dibere waktu nepi ka engke sore. Ceuk Sarkum ngomongna meni ngalengis mata kuatir. Samalah terus ngaharu da puguh keur bingung teu manggih tungtung. Jep kaayaan teh jempe sakur anu aya di dinya mah kabeh oge eueuh anu ngomong. Sararea ngarasa bingung mikiran kahirupan Sarkum sakulawarga.
Kang Sarkum, kieu we atuh ayeuna mah kumaha lamun keur saheulaanan mah cicing we di imah uing. Nya sanajan teu alus oge tapi da teu bocor jigana cukup we keur ngiuhan mah. Paribasana asal ulah kahujanan jeung kapanasan we atuh urang teh. Celeungkeung si Ojai harita milu ngomong sarata nawarkeun imahna ka Sarkum. Tah, geuning Jang Sarkum, aya bongbolongan ti Jang Ojai. Nya bener keur saheulaanan mah. Eta imah bisa ditempatan ku ujang sakulawarga. Ceuk Mang Udung hatena bungah ngadenge kitu teh, kitu deui anu sejena. Bener Mang, tapi kumaha Jang Ojai nah teu salah eta caritaan teh. Tanya Sarkum bari melong ka si Ojai kawan tu hayang ngarasa yakin. Nya teu salah atuh Kang. Kuring nawarkeun kitu sote bubuhan karunya ka Akang jeung ka Mak kitu deui ka Nyi Titin. Kabenaran eta imah teh jarang ditempatan. Samalah mati saprak ma uing maot nya paling oge ukur sakali-kali. Oh, da midengna ma uing teh sok sare di imah si Uwa. Tak kumaha lamun kitu daek atawa henteu. Kitu ceuk si Ojai ngomongna daria pisan sarta di Bandungan ku sararea. Tah geuningan Jang Sarkum. Kitu ceuk Jang Ojai teh. Jeung deui memang bener eta imah teh jarang dieusian. Daripada kosong matak tere ruksak mending oge eusian ku ujang sakulawarga. Ngarasa kalian atuh aya anu manguruskeun ari aya anu nyicingan mah. Ceuk Pak RT ngarasa bungah ngadenge kitu teh. Paromana katara bear marah mai. Nya kitu maksud uing oge ngarah aya anu manguruskeun. Ari sabab tara kaburu boro-boro ngurus imah. Sapopoe ukur ngurus domba, sawah jeung kebon anu si Uwa oge geus riweuh jadi teu kasiwer. Nyari kitu mah syukur pisan atuh. Akang sakulawarga tang turek narima kana kahadean ujang. Akang bungah anu taya papadana sarta kacideng nganuhunkeun lantaran geuning masih keneh loba batur salambur anu haat mikawelas jeung mika asih ka kuring sakulawarga. Sakali deui nuhun Jang Ojai, nuhun. Mugia kahadian ujang dibales ku Pangeran anu Maha Kawasa sarta ngadatangkeun ganjaran keur ujang sakulawarga. Ceuk Sarkum nyaritana dumareuda. Cipanon teu kaampeuh murubut mapai pipina. Ah, teu kudu kitu Kang. Geus lah teu kudu loba teuing nunuhunan uing masok jadi era. Mending oge sok kadinya gera beberes apan cenah ieu imah teh kudu dikosongkeun bisi kaburu sore. Kumaha lamun Juragan Wira jeung anak buahna kaburu daratang deui ka dieu. Tangtu matak piriweuheun gera urusan jeung jelema kitu mah. Nya bener Jang Sarkum. Nyi Titin, sok kancang kadinya gera beberes. Naon bae anu rek dibawa. Keun bae ku kuring dibantuan ari loba mah bawaeuna. Jeung deui meungpeung keur loba batur. Ceuk Mang Udung harita ngalieu ka Titin anu keur diukigireun indungna. Mak, hayu atuh urang beberes da leres bilih ka bujeng sonten. Nyampe katu nyai gera beresan ku hidap. Mama rek diuku heula lantaran isu ku karasana lungsi asa eueuh tanaga. Tembal maanah bari nangunjarkeun sukuna. Jung titinang tung kitu deui anu sejena. Dekul harita meresan parabot jeung papakean anu diperlukeun. Dibantuan ku tatanggana anu sejen. Ari Sarkum ngaleos indi trek ngajugjug ka imah anu ti heula dicicingan jeung Nyi Sarah. Sarta teu sakumaha lila oge geus nepi tapi barang anjog kaburuan. Sarkum mending ngeleketei hatena lantaran nempo papakeana anu geus ngabarak dina taneuh. Da puguh tadi dibalangkeun ku Bah Ijon. Be, moal teu kalakuan si Ijon ieu mah. Papakean aing nepi ka pabalatak ieu. Bener-bener sia teh Ijon kajemjeng telenges. Estuning taya pisan ras-rasan. Mitra, cag heula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.